Batara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki mitra dongeng Sunda anu tetep satia di mana wae ayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Danget ieu Aki bade neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul Batara Kala. Dina bagian kalima harita teh para dewa keur ti hot-hat megatan buta sangkan ulah asup ka Suralaya tapi teu aya nu mangga pulia. Akhirna para dewa mundur sedengkeun buta asup ka Suralaya. Kumaha terasna ieu carios sumangga nyangakeun dongeng Sunda dina judul Batara Kala bagian anu kagenep. Wilujeng ngadangukeun. Jigrah buta teh lempang deui. Beuki ka jero Suralaya, beuki anggang tilawang anu keur dijaraga. Para dewa mundur, bari terus pakpik-pek nyayagikeun pakarang keur merangan musuh. Hei batur-batur, ayo maju, hayu maju. Podaran eta buta teh. Raponan ku sarerea urang babat cokorna. Cek nu sejen. Ger pada ngepung pakarang sabogana dipetakeun. Aya anu kugada keris jeung sajabana. Atuh buta si kamasalah teh ambek. Terus ngagerem handaruan sukuna gegejelik kana lemah. Atuh tepi ka eundur mata keung. Wah. Nah sia teh galak ha? Nah ka aing teh bet ngagokan teuing. Hiling sia, aing rek ngalengka. Leungeun buta pakupis ngarawelan para dewa anu ngahalangan tincakeun. Kalawang dibalang-balangkeun. Atuh para dewa ting koceak, ting jarerit, aya anu jujuralitan, aya anu tuluy namru teu hudang deui. Wah. Geuning jalan teh teu aman. Cek buta si kamasalah. Bari terus lempang deui, matana gular-giler nitenan kaayaan anu kasorang. Ari para dewa masih keneh usaha satekah pola hayang megatan buta sangkan ulah asup ka sawarga. Hei batur-batur, hayo maju deui, maju. Ayo maju. Maju kumaha, itu buta kalah beuki deket. Mending urang lompat, hayu lompat. Ulah diantep, baledogan ku batu. Tembal nu sejen. Atuh burudul batu pamaledog rabeng ngahujanan buta. Tapi sakali niup oge batu teh malik kanu maledoganana. Atuh buriak para dewa teh lumpat sieun katinggang batu. Satuluyna mah buta si kamasalah teh ngamuk nguwak ngawik ngabuburak para dewa anu ngahalangan pijalaneun. Tetela hiji oge taya nu mangga pulia eueuh nu sanggup ngalawan. Kabeh bubar katawuran bari tingkot seak menta tulung. Dihakan atas ya ku aing. Tolong. Para dewa tinggarero bur berlalumpatan patarik-tarik. Geus eueuh nu wani ngadeuketan ka buta. Tungtungna kabeh birat, jalan ngemplong melongpong eueuh anu wani ngahalangan. Jigrah si kamasalah lempang. Sorana tinggareblig mata keung. Jagat Suralaya eundur kawas dienagkeun ku lini badag. Dina kaayaan kitu panjina rada kabayan dewa gogodeg. Kaget ningali buta anu ngamuk nguwak ngawik teh. Eladalah. Nah aya buta mana galak-galak teuing. Kumaha nyapi petaeun ye. Be. Cilaka kaya kieu mah.
Adi guru geuning kieu jadina buah tina lampah anu sarakah teh matak ngagareuwahkeun ka sawarga. Kitu ceuk Panji Narada bari mencorong ka para dewa anu ngabalet sir lumpat. Sedengkeun Panji Narada teu untupan lamun kudu tarung mah. Sanggeus mikir sajongjongan geuwat lumpat ngabujeng ka Bale Marakata sejak unjukan ka Batara Guru. Barang datang blus ka Bale Marakata cedok nyembah bari unjukan. Tiwas adi guru, sawarga genjlong deui bae. Kumaha ieu teh adi guru, itu para dewa bubar katawuran. Teu aya nu mangga pulia. Kumaha adi guru, kumaha? Hari wes bakat kurewas. Sok sieun sawarga ajur diluluh buta. Aya naon Kakang Panji, Batara Guru ayem naker teu jiga-jiga aya kareuwas. Adi guru, nah kalah bangun tenang. Itu aya karaman. Para dewa anu ngajaga lawang ting koceak, ting darengek menta tulung, dibuburak ku buta ti marcapada. Kumaha nyapi petaeun, ulah cicingeun, bisi sawarga runtag. Panji Narada geus teu sabar, nyariosna bari pepeta. Ih Kakang, nanaon oge kudu tenang atuh. Lamun aya karaman, cing sok caritakeun anu bener. Nah naon, kumaha, di mana, jeung iraha kajadianana. Adi guru, apan geus aya iber ti anggalna. Yen kama teh hese dirucatna, teu beunang diajurkeun najan geus pada ninggangan oge. Tah ayeuna eta kama teh geus ngajirim jadi makhluk anu jangkung badag. Awakna gede luhur tanding gunung. Tuh ayeuna ngamuk di lawang sawarga. Dihalangan ku para dewa oge teu beunang. Sabab kalah ngamuk nguwak ngawik, para dewa bubar katawuran. Teu aya nu mangga pulia. Tah kumaha adi geus kieu adi guru, saha anu kudu tanggung jawab? Kitu pilahirna Panji Narada bari jeung rada keheul dina manahna. Tapi Batara Guru tetep ayem, jigana teh teu riuk-riuk. Boro-boro reuwas atawa kaweur kalah imut tenang naker. Kakang Narada keun bae ulah hariwang. Naha make kudu reuwas ku sakitu. Kaula pasti tanggung jawab Kakang. Kaula anu boga gawe, kaula anu bakal tanggung jawab. Si Kakang mah calik-calik bae sing tenang. Kitu waler Batara Guru bari neuteup kalawang Bale Marakata. Nya ari kitu mah taya bayana, eta pisan anu diteda. Ari sabab ngan adi guru anu bisa meruhkeun eta buta. Ngan kade sing waspada, sing asak jeujeuhan ulah matak nambahan karaman. Moal Kakang, keun bae kumaha kaula. Barang geus gunem catur kitu, geblig sadanu lempang. Wawangunan Bale Marakata ingeung oyag-oyagan. Panji Narada ngarempod reuwas, terus ngised ngadeuketan Batara Guru bari nyarios. Tah adi guru, jigana geus ka dieu, nya Kakang, keun bae sina ka jero, anggur mah calukan. Tapi samemeh aya nu nyarita deui, bus si kamasalah teh asup ka Bale Marakata. Jalang jeleng pikasieuneun matana bolotot kawas rangenge sakembaran. Nenyok kitu Panji Narada ngahep-hep teu wani ngomong. Sedengkeun Batara Guru mah neuteub seukeut ka buta si kamasalah. Haok si buta teh ngomong ngagerem handaruan. Mana anu ngaran Batara Guru teh? Bejana eta teh bapa aing. Ayeuna aya di dieu.
Mana manusana aing hayang nenyok. Kitu na teh bari jalang jeleng nulak cangkeng. Irungna ungas ingus kawas aya nu diambean. Bagea anaking kunaon bet palahak polohok kitu pan ieu bapak maneh mah tah nu eta uak maneh jenenganana Panjinarada. Walar Batara Guru ayam naker teu aya riuk-riuk reuas. Atuh cakakak si buta ka masalah teh seuri. Syukur bagja kumanjangan. Syukur Bapak Guru, syukur. Geuning ginding Bapak teh menang mun aing diuk. Ih puguh wae menang mah. Jeung memang kitu kuduna. Hareupeun Bapak mah ulah cologog. Sok diuk. Heug Bapak, heug aing rek diuk. Si buta ka masalah teh diuk ngajogo sila tutug. Tapi anger we sikepna mah teu make tata krama kangaranan buta anu can nyaho kana kasopanan. Panjinarada tetep ngahep-hep ukur melong bari rada peupeureuman ngong deui Batara Guru mariksa. Rek naon maneh teh pok geura nyarita. Syukur aing ditanya ku Bapak. Pok geura nyarita. Bapak, aing teh aya pamenta. Pokna bari edeg-edegan. Menta naon? Pek geura omongkeun. Cek beja, aing teh boga Bapak jadi raja. Tangtuna oge meureun beunghar. Pek teh nyawe keur kasep teh geuning ginding. Sugan we ka aing bageur. Nu matak aing teh menta kanu jadi Bapak. Kahiji rek menta ngaran. Ceuk buta si kamasalah. Tetela anu pangheulana dipenta teh ngan saukur ngaran. Oh, hayang boga ngaran maneh teh atunya pugu. Ngaran teh penting. Ngarah teu pahili jeung batur. Hayang kumaha? Nya hayang nu alus atuh. Ulah disalah-salah. Sabab era ku batur sok diheureuikeun. Magarkeun teh ngaran aing si kamasalah. Nah make disalah-salah. Naon kasalahan aing? Cek si kamasalah ngomongna togmol teu aya anu dihiding. Nya hayang nu kumaha anu alus teh? Jeh nya hayang kawas Bapak. Make Batara. Heug ku Bapak rek dibere ngaran. Syukur Bapak, syukur. Naon ngaran aing teh? Buta si kamasalah cana naon oge geus katara bunga. Matana bolotot mencerong ka bapana. Ari Batara Guru mesem pok deui ngandika. Heug geura tarima Bapak rek mere ngaran. Ngaran maneh teh Batara Kala. Alus pisan. Alus. Bener kudu kitu. Adinya mah aing teh Batara, nya kudu make Batara aing oge. Syukur Bapak, syukur geuning Bapak teh bageur. Si kamasalah geus dibere ngaran jadi Batara Kala. Manehna mani jigrah bunga heunaker sabab kitu kahayangna. Bapak teh nyaah ka anak. Ih, nya puguh we nyaah mah Kala. Kabeh oge anu jadi Bapak mah bakal nyaah ka anakna. Cik kumaha? Daek dingaranan Batara Kala. Ih nya daek pisan. Alus. Ieu mah surup jeung lelembutan aing. Asa ngeunah kadengena, asa merenah kana ceuli.
Aing jadi Batara. Aing Batara. Syukur atuh ari surup jeung lelembutan mah. Tapi wayahna ulah hayang lila-lila di dieu. Sabab ieu mah lain pitempateun maneh. Engke ku bapa dibere tempat. Batara Guru can kebat nyariosna. Sabab Batara Kala megat kalimah manten. His, ke lanan, mangke, ulah wakanita indit. Pan aing can rengse, aya pamenta anu sejen. Geuning aya keneh pamenta, menta naon deui kala Bapa. Aing aya keneh pamenta, ari pamenta anu kadua. Hayang boga papakean anu aralus, hayang anu herang, anu ting karetip, ting gurilap, jeung sakalian hayang make etatah anu kawas danas. Tuh pan alus maniru nyai ting karicep. Tah sakitu Bapa, ceuk Batara Kala bari nunjuk kana papakean Batara Guru anu memang hurung ngempur matak serab kawantu pakaian raja para dewa. Oh, hayang pakaian nu alus, heug, tapi ke lanan. Moal waka dituduhkeun, bisi aya keneh pamenta anu sejen. Sok, sakalian ayeuna Kala. Geuning nyaan boga Bapa teh bager. Syukur Bapa, syukur pisan. Batara Kala bungaheun pisan. Memang manehna teh loba kahayang, loba pamenta kanu jadi Bapa. Ari sabab meungpeung tepung rek sakalian diomongkeun kabeh. Kala rek menta naon deui. Bapa, menta kadaharan sing loba. Sabab ieu beuteung lapar wae, ti tadi oge kukurubukan menta eusi. Cik tuduhkeun, naha naon kadaharan aing? Kitu cek Batara Kala, manis sagala dipenta. Naon deui? Megeus ngan sakitu. Oh nya, kieu Kala perkara ngaran tadi geus rengse. Ayeuna perkara papakean jeung dahareun. Memang bener maneh kudu make papakean anu pantes, jeung kudu seubeuh barang dahar. Tapi hanjakal di dieu mah teu sayagi kadaharan keur maneh. Kitu deui pakeanana. Ku kituna jig bae menta kadulur maneh. Kitu waler Batara Guru bari tutunjuk. Ari Batara Kala ngahulang sakedeung, pok nanya deui. Karah aing teh boga dulur. Boga ngaranna Batara Kalamat. Tah kadinya menta papakean jeung dahareun mah asana bakal cukup. Sabab geus disadiakeun loba. Jig menta kalanceuk maneh. Oh, geuning aing teh boga lanceuk. Batara deui sarua pisan jeung ngaran Bapa. Syukur Bapa. Keun ayeuna oge arek disungsi. Tapi di mana Batara Kala teh cicingna? Batara Kala cengkat geus teu sabar rek menta papakean jeung kadaharan ka lanceukna. Kala lanceuk maneh teh ayana di Marcapada. Jigwe datang ka Tegal Kapapan, tah didinya lanceuk maneh dumukna. Hayang naon wae oge menta bae ka manehna. Bral geramiang. Syukur Bapa, syukur. Heug aing rek indit, rek nepungan nu jadi lanceuk. Ujang Nyai,
waktosna parantos seep. Kumaha lalampahan Batara Kala salajengna, saha Batara Kala teh anu sanyana, antos waleranana dina carios Batara Kala bagian anu katujuh. Kanggo dinten ieu sakitu heula anu kapihatur, permios cag.